Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana di pedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atuh nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun lebaran poe Jumaah ye karya Bapak Ahmad Bakri di Ciamis dinten ayeuna teh bagian ka tilunya. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Baru kami kudu maca khutbah teu kami mah teu sanggup teuing. Nya wae aki mah jenatna pinter da kungsi masantren ka Demak ka Jombang naon anu henteu cenah adik kami apal ti mana aksara Arab da teu ngaji teu masantren teu kami mah teu sanggup kajeun ngurangan puasa sapoe kemiskeun wae dunya akhirat tanggungan kami ceuk kuwu beungeutna euceuy. Ari juragan perkawis padamelan mah yeuh tiasa diwakilkeun. Keur naon seueur ponggawa atuh ngawakilkeun ka juru tulis. Matak naon ieu ge digentenan ku nu sanes anu sakirana sanggemeun asal we ponggawa desa anu meurnah ngawakilkeun kuwu cek lebe ngabong bolongan. Menang kitu disulurkeun ka batur cek kuwu beungeutna ngadadak marah may. Cik kumaha carana sangkan pundah kewajiban kami bawa kudu rek panajir ari disulur seba mah kitu. Kieu yeuh sanggam abdi mah jenatna pun bapak ponggawa nu bade ngawakilan kedah didangdanan cina nyeples anggowan juragan ari nuju dinas kanagaraan udengna rasukan hideung katut salempang emas kebat kunaon ku henteu kitu deui tundung polet tekenging losot turun ti rorompok boro ka masigit dipapag pajeng pamantren digondeng ku penggawa desa kapaksa juragan ge kapaksa harita kedah ngiring ngagondeng agantenan itu meh bring ikrarkeun heula sing asak jenengkeun cindekna mah kitu. Saha atuh panggawa urang teh nu bisaeun khutbah ceuk kuwu tarangna kerung asa eueuh yeuh di dieu mah ari lain lebe mah. Abdi onaman mah yeuh pan saingana dina jumaahan kedah khutbah deui panginten duh. Kumaha atuh juragan? Pan harita mah geus jadi lebe deui lain. Turun imbar digawe kuwu yeuh geus lubur lain ayeuna. Mohon nya tuh sae mun kitu mah cek lebe eleh deet. Mun kitu wae atunya pek embarkeun ka sadesa lebaran engke kuwu kitu rek khutbah nyingkahan pacaduan pedah lebaran ninggang di poe Jumaah cek kuwu cangkat terus leos bali. Aeh-aehnya sing horeng loba pisan unak-unikna ari agama tehnya.
Rumah sabali lo poko kami gaya. Datang ngaji, tanya ho alip bengkeng acan oi. Tapi kawilang pinternya, kiai lebet tehnya. Juragan kubu mah siga nungges poekun kacida tadi teh. Ieu mai kawas babarian pisan mesek masalah nanya oi. Oh, sudah lain sama ya. Ti buyutna keneh atuh. Turun temurun hayang jadi lebe. Piraku we mun teu kakocoran kobaranya oi nya. Oh nya. Aya wae tuda. Anu penting mah beres we lah. Lebaran poe nanana ge sarua wae atuh. Lebaran lain oi. Sarua atuh. Lebe jongjon wae mulungan beas nu marurag kana palupuh. Api-api wae tengah denge kana nu muji tapi kaciri irungna bekah. Nya kocapkeun ayeuna malam Jumaah, malaman lebaran sadesa Cilamping ubiak kolot budak awewe lalaki bungah. Diunggal buruan reang palita dina duwugan sabelah malah diwerat meuli minyak lantung anu aya nyarieun damar sewu naon ku hanteu atuh nu puasana ge belang betong atawa tepisan oge anu ngalap cukup ku setor fitrah 5 sen kalebe penting eta mah kawas anu dikaryakeun geus liir kasebut leukeut mah najan loba anu arudud atawa nyisig oge. Di masjid caang makbra diseungetan lampu gembreng satilu palita jeung damar sewu dina emper barudak lembut ngangoyok di hareup ciweuh newakan siraru jorosod direrab dina palita balewek ditambul ari cingeus neangan deui tewakeun barudak bujang maturan kolot di tengah masjid takbiran ditabeuh terebang luluguna ki mukasan biwirna ngajendol ngemil sisig anu narebang kawas nu nunutan awak lenjong ngenca katuhu nuturkeun lagu beda jeung nabeuh dog jaringas pisan eta mah dog dihompet ku suku kenca leungeun pakupis duanana awak direndeukeun kawas nu ngigel nya kapentingnakeun takbiran ditunda diganti ku lagu tandak buhun nu ilaharna dina gemyungan tamba tunduh lagu dog hejo dong hejo rincik manik ketembang karembong locan jeung naik kana lagu kewer beki marotah tepak rusuh digobyogeun sarta tepak lagu campuh jol wae nu nganteuran dahareun aya lalawuh aya sangu katut tumas tumis alus sangu pangeunah niatna hayang katuang ku nu ibadah di masjid. Brak dalahar balak kecerakan nunggeus sebeuh mundur ngadon nyarade kana bilik rek malikan deui narebang kaburu tunduh ting goledag saurang tungtungna gempar sa masjid nu panderi ka bagian beberes sesa dahareun dikumpulkeun di wadahan ku dog di tengah peuting nu lilir kagebah kadenge anu ngawalih weuh rek udang hoream ku tunduh keur deui kerek
keur nu kerek mah nuluykeun hanca tadi. Lebaran oge tahun ayeuna mah cek sararea dijamin di zaman kubu akina nepi aika ayeuna kakara harita pareng deui ninggang poe Jumaah nu sasarina tara mantra-mantra ka masjid harita merlukeun datang panasaran hayang ngadenge kubu khutbah. Di Janari masjid geus pinuh barudak bujang kabagian di tukang di tema kuno lembut deketkeun bedug nu talakbir loba nu geus peura balas ti peuting keneh perbawa lebaran sora laguna kitu ngagalindeng wanci ting sariak waas pabaur jeung ketir rusras kana nu geus taya di Kiyeuna. Loba nu teu kawawa ku Cipanon wanci carangcang tihang rombongan didago-dago datang srog kalawang pangheulana kuwu digondeng kenca katuhu make papakean kadinesan raksukan takwa kamar hideung kancing weles welem 12 solempang emas sinjang kebat lepe satampah dibendo ongkoh didudukui ongkoh didudukui dinas polet air mas jaba di payungan deui sup ka masjid asa nurek ngawitan hideung merean jalan jalma ting kecewis ting harewos pada baturna srog kahareupeun paimbaran ngajanteng heula sakedeung ngadagoan nu ku koma. Woi, tinggalinya itu mah siga lebe, kiai lebe, lain juragan kowonya nuhut bah teh. Puguh nya, dodoluan kami siga nama, siga kiai lebe, nanahaonnya, make dangdanan kitu pota doi. Ari porongos kitu, nunga gondeng belah kenca, nyengor kanu ngomong panderi. Ngomong naon bieu baru kiai lebe deuleu tah kadinesanana deuleu nu make dandan kitu tuh tingali kubu ngaranna nu kitu teh ke panasaran oi ngaludeng-ludengkeun maneh sanes eta juragan kubu mah euy nu sasauran teh lain lain oi eta mah jadi nanaonnya euy nya tuh itu kubu mah euy nu disolempang euy naon nu dirasanya nah rasaan mah kawas keneh mata ieu teh awas mata teh cek nu keukeuh panasaran awahing ku kadeul euy asa dibobodo ieu teh tepung jeung lebe unggal poe piraku make ting kalilap euy. Baiklah lebih oge atuh. Tapi geus dijenengkeun kuwu cenah kamari. Saksian we ku kolot-kolot euy. Nya duka tuh ari kitu mah. Teu kawartosan ti tadina kuring teh. Matong lalawora dolo. Yo, dijenengkeun jelema teh yo. Ting harewos wae maneh teh yo. Tuh di ditu mah hareupeun sararea maneh teh moal cekcok atuh cek nu digigi reunana kituna kukulutus lalaunan.
Nya geus kitu mah galantang komat bereng berjamaah salat Id. Reres eta imam ngalieu ka tukang nitah ngagugahkeun sok gimukasan ka paimbaran kituna tanpa tempo ko lentang ko tatang ko teteh. Oe, kunaon atuh aki anggur mageuwat yeuh. Nenehangan naon atuh, culak cileuk wae. Ceuk nu diuk jajaran panghareupna. Encisna eueuh ieu teh. Ceuk kimukasan kituna. Oh, edasnya. Beuh, gogoda teh aya wae ieu mah. Gara-gara poe lebaran poe Jumaah ieu teh nya. Ceuk nu ditukang godeg. Kamanakeun encesna barudak oi. Taya nu nembal barudak bujang teu kecewis kituna bari nunjuk bunyi ka si engkom. Aya naon ieu teh aya naon? Ceuk anu penasaran harewos. Ih, ku si engkom dipake ngalojok anjing tadi teh. Ha, iraha, pocing. Ari kitu, tudang adon ungas ingus ka masjid, digebah wae, nyelap kana sadicik. Ah, kagok wae dirojok. Ari encisna dikamanakeun atuh. Dipiceun we, dago eueuh tuda, menila mokot. Da itu sakadang asuna kabeuratan. Kasih mah meureun kituna mah sakur nu kadenge nungkup sungut kituna. Nahan pi serieun. Ae kumaha tuh geus kieu yeuh aki? Kumahanya upami wae diganti heula we atuh. Siga aya halu tuh nu meujeunna euy di saung lisung Madsari ka ditu. Ceuk ki mukasan nunjuk ka saung lisung. Tukangeun paimbaran tukang gondeng nu nyeples kubu tulen kogodeg kituna bari cambarut. Kogoda lebaran teh yeuh. Leboda poe lebaran poe Jumaah. Hade kitu digantian ku halu ha. Wah, kan bae tibatan luput mah tuh. Khotbahna ge teu kaci euy, teu make encis mah sanes. Ceuk saurang ti jajaran panghareupna deui. Nya kimukasan kaluar ti lawang gigireun paimbaran. Milihan halu di saung lisung neangan anu hampa. Rek dikamanakeun halu kuling ieu. Ceuk pamajikan Madsori norojol ti pawon. Aduh, nginjem sakedeung heula nya keur encis yeuh, keur ecis. Ulah nu eta ieu. Rek dipake nutuan kopi ayeuna. Tuh, nu itu we atuh. Halu pamuguran nganggur eta mah. Kimukasan balik deui ka masjid manggul halu pamuguran nya badagnya panjang telejeng wae ka paimbaran rek ngagugahkeun aya wae. Mohon. Cek atuh. Ke heula yeuh. Ulah satorojolna wae teh. Teuing ti saung lisung. Urang ijabkeun heula euy. Ameh rangrem. Kana hate yeuh. Ceuk nu nyeples kubu tulen bari ngerewek. Halu tina leungeun kimukasan. Awakna doyong ka hareup ngaharep hampang. Nyampak berat. Aduh, kaula deda panyaksen. Kituna bari ting papareket ngacungkeun halu. Kulantaran ecis leungit kapaksa diganti ku ieu yeuh. Saayana we teu encisna ngaranna lah. Ieu we ngaranna encis.
Oh yang sini yang sini. Sabut ku sarerea. Ulah kurang ti 40 urang euy ambesa. Naon ieu ngaranna? Ecis, enceuh, enceuh. Urang loba euy nyebutna sakali deui. Enceuh, enceuh. Tuh barudak mah euy. Nu deket badug deuleu. Sia heureureuy wae atuh. Tong milu ngomong deuleu ka dieu ye. Ieu naon ieu? Nu ditanya ting ra aring. Naon ieu teh budak euy? Lupa. Cungur sia, lain halu deuleu euy. Sakali deui ye, sing bener naon? Parantinu tuh sanes Pak. Bangus, bangus. Tah, sia. Ari teu ngajadingkeun teh ye. Ecis deuleu ecis. Cek aing ge ecis. Pek sebut deui ku sararea. Ecis. Cek sama Sigit meni ngagadar. Tah, kitu atuh euy, benar-benar tah. Pokna gerang ngagugahkeun mukasan. Ya haluna ye atuh, gerak tabeuh ye. Gugahkeun cenah bari ngeremes ela ti Soledad lengka. Anu nutu bilalo nyatu bakutu. Cek Sukri di tukang ditompokeun kana ceuli baturna. Cungur sia ye. Cek kolot ge ye nu diuk deuleu gigirnana. Doraka sia teh ye Sukri. Ari maneh. Cek batur Sukri teh ngarungkup sungut. Reres khutbah prak dalahar ret ti tadi nu nganterkeun dahareun geus ngadares. Di luar nyaruhun baki sama Sigit recog parewog rewog sedekah poe lebaran muhunnya tamat. Kitunya encisna diganti ku halu muhun. Alhamdulillah tamatnya muhun. Insyaallah enjing mah bade dilajengkeun dina carios jimat panglarisnya muhun mangking ceu ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.